Silalatu, Gunung Salak. Silalatu, Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru-hara Cinta Sunia. Huru-hara Cinta Sunia. Dibaca sagemblengna tina roman fiksi sajarah karya Aan Merdeka Permana dina tahun 1688. Gunung Salak Bitu sanaya anu satadina rek ninggalkeun lembur Bantar Jatigirang kapaksa balik deui hariwang ku nasib Nyi Sunia. Kasampak lembur geus ancur ku hujan batu tur pangeusina loba nu perlaya. Nyi Rodia salamet tapi Nyi Sunia teu kapanggih laratanana. Kasugir pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Cinta Sunia. Wilujeng ndangukeun waluya dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya. Waktu di badamian yen manehna kudu nyeruruk heula di imahna yaksa teh sebenarna mah Nyi Rodia henteu ngarunga. Tapi anu dipake alasan ku sanaya merenah pisan jeung asup akal. Kapan ceuk sanaya oge lamun manehna ulah ilu bakal ngaririweuh wungkul. Padahal lalampahan anu rek disorang ku sanaya teh pibahayaeun dina nyusul-nyusul Nyi Sunia teh. Pasti bakal adu hareupan jeung Ki Jurangrong anu sakitu ganggasna. Acan deui amanah Ki Yaksa yen sanaya kudu ngajait nasib Ki Soma nyaeta bapana Yaksa teh. Nu matak betah teh betah, senang teh senang atawa resep teh resep Nyi Rodia wayahna kudu daek dititah nyeruruk heula di imah Yaksa. Sanggeus mikir sarupa kitu mah pamustunganana Nyi Rodia teh unggeuk. Nyahayu atuh amang cenah. Atuh bring bae duanana teh muru imah Yaksa. Datang ka imah Yaksa boh sanaya boh Nyi Rodia dibagiakeun ku pihak pribumi meni dieuleuleuh. Sigana mah maranehna teh milu karunya kana nasib Nyi Rodia anu dina bulan-bulan ieu teh terus-terusan ditibanan ku sababaraha musibah. Nya ajen dirina dicacampah ku lalaki jahat. Nya imahna kahuru ku Gunung Bitu. Nya Ki Oja tiwas. Ari tiwasna teh deui ku jalma jahat anu geus ngiwat Nyi Sunia nu jadi indungna. Ningali kulawarga Yaksa siga anu mikarunya ka Nyi Rodia sanaya ma atoh we nu aya. Ku jalan kitu manehna bakal beuki jongjon dina mihapekeun Nyi Rodia. Samemeh sanaya amitan manehna ngajak padami ka kulawarga nu boga imah. Nyi Rodia mah cenah diajak ngobrol heula di rohangan sejen ku indung tere Yaksa. Yaksa, oge ambu Yaksa. Wayahna urang teh kudu bisa silih pihapekeun. Kami terek indit nulungan Ki Soma ka parung angsana. Tapi sahabat kami bajuang di ditu wayahna urang dieu. Katitipan Nyi Rodia. Ngadenge pamaksudan sanaya kitu boh Yaksa boh indungna henteu lemek henteu nyarek. Ngan sabat kitu hari sanaya mah terus we cacarita. Kami ludeung jeung percaya Nyi Rodia nyeruruk di dieu kusabab najan kumaha bae oge. Nyi Rodia teh kapan pipamajikeunana Yaksa jeung pimpinan tueun ambu Yaksa. Pira kumaha kudu narah ka impungan ku Nyi Rodia. Ari kaduana saupama Nyi Rodia henteu diampihan di dieu, nyarek di mana? Ayeuna manehna teh sasat keur teu kadang teu baraya. Henteu imah-imah acan deui. Ari dibawa-bawa ku kami nyorang bahaya bet asa piraku deui. Nu matak jalan anu pang aman namanya sina nyururuk bae di dieu. Ceuk sanaya. Dicaritaan sarupa kitu boh Yaksa boh indungna masih keneh ngabetem.
ngan sanggeus reda lilapok indungna cumarita. Ari geus memang geus kitu mah kahayangna. Nya kami oge teh bisa kumaha ngan pamenta kami mah. Satungtung urusan tacan beres poma ulah menta Nyi Rodiah dikawinkeun ayeuna omongna. Sanaya unggek teuing di antara maranehna teh geus barada miheula atawa teuing memang pamadegan yaksa jeung indungna teh persis kitu. Nganu eces boh yaksa boh indungna siga anu samiuk hayang kitu. Nya memang mending kitu bae. Sebab nadarna kawin oge meureun kudu geus kalarumpul heula. Kudu aya Kisoma jeung kudu aya Nyi Sunia. Tambah-tambah mun si nyaina daek cicing di dieu nya wayahna bae kudu daek capek. Maksud teh lain hartina manehna rek dibujangkeun. Tapi dia imah teh kapan ayeuna mah geus teu jiga bareto deui. Kebon kopi geus bangkar salaki eueuh. Atuh pangupa jiwa teh sasat disiar ku kami sorangan. Anu digawe di imah teh teu awewe teh lalaki teh budak teh kolot sarua bae. Atuh anggot ayeuna imah rungkad kasawur lebu gunung malah tutuwuhan parerang teu baruahan. Alhasil sararea bakal kabarerang kakeunaan tanggung jawab. Ceuk indungna yaksa anu mencek cohagna mah hayang ngeceskeun yen Nyi Rodiah teh moal diogo nyiruruk di imahna teh. Pikeun kadua kalina sanaya unggek-unggekannya tujuan. Da kitu kuduna tuh. Dina mangsa riweuh kieu mah saraya oge tangtu bakal kakeunaan riweuh. Omong sanaya. Ari geus kitu mah bring bae sararea teh nyampeurkeun Nyi Rodiah anu katingali keur uplek ngobrol jeung indung terena yaksa. Nyi Rodiah dicalukan ku sanaya. Tah nyai beres ayeuna mah. Jadi satungtung amangnya banyuk curug indung sia jeung pimitohaeun sia. Sia teh kudu bisa titip diri sang badan di dieu imah. Sia kudu nurut, kudu ngagugu boh ka ambu boh ka yaksa. Ari ambu da puguh kudu geus dianggap kolot sorangan. Ari yaksa da puguh pisalekeun sia. Esuk pageta oge sia teh bakal jadi pamajikan yaksa. Bakal hirup babarengan nepikeun ka paketrok itu. Omong sanaya omat-omatan. Anu dicaritaan mah ukur tungkul jaba beungeut na bareubeu deui. Sanggeus mere amanah ka Nyi Rodiah giliran ngalieu ka yaksa. Yaksa. Sanajan sia teh tacan resmi jadi salakina. Tapi omat kudu bisa nuyun jeung kudu bisa ngebimbing pipamajikaneun. Kami mercayakeun ka sia pikeun ngadidik Nyi Rodiah. Rek kumaha, pe kumaha sia. Tur sanggeus kitu mah gilek ka Nyi Rodiah. Nyai, eueuh amang teh sia ulah carekeun, sia kudu nurut kana sagala papagah yaksa. Da hade goreng deog pengkor oge manehna teh pisalakieun sia. Cenah ka Nyi Rodiah. Atuh ari geus papagah kasasaha mah sanaya teh mimiti amitan. Doakeun bae ku sararea kami sing bisa balik deui ka ieu lembur kalawan salamet. Tur sing bisa ngajahit kasalamatan Kisoma jeung Nyi Sunia. Omong sanaya. Basa sanaya geus rek jung pisan ngan gabrug bae Nyi Rodiah mah ngagabrug ka sanaya malah tekung selila geus ngadingdiut cerik deui. Sanaya mah geus embung lo baca carita deui basa Nyi Rodiah nangkep pageuh teh manehna mah ngiceupan ka yaksa sangkan yaksa teh daek ngalelemu Nyi Rodiah. Yaksa ngartieun kana kahayang sanaya atuh geuwat bae manehna teh nyakelan Nyi Rodiah. Malah dititah ngalepaskeun awak sanaya. Nyai, monggo jatulah ngabeng beratan bae si amang. Mun manehna anggar dikenyang-kenyang bae meureun moal jejem dina narekahan nulungan nasib mbisuni teh. Bagi gancang si amang miang tangtu bakal bagi gancang deui balik bari mawa hasil. Eta kapan anu dipiharap ku urang teh? Omong yaksa. Nyi Rodiah teh tadina mah angger we merod jeung nangkel. Sasat embung lesot tina awak sanaya. Daek-daek sote sanggeus kusasaha pada nyambat jeung pada ngalalemu.
Sanajan bari euriheun oge pamustungan namah Nyi Rodiah teh boboleh ngalepaskeun awak Sanaya. Sanaya mimiti ngalengkah ninggalkeun eta tempat. Henteu nyobaan ngaliuk deui ka tukang dan manehna teh nyaho. Panetep Nyi Rodiah angger henteu daek lesot satungtung awak Sanaya can leungit palebah jalan satapak anu nikung mah. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Ari Gunung Salak bitu teh kajadianana dina tahun 1688. Bituna kacidarongkahna sanajan nya henteu kacaturkeun loba korban jiwa oge. Tapi nurutkeun catatan sajarah masa eutikna geus ngarobah sabagian alam. Anu karasa bae nyatana robahna sabagian leuweung Pajajaran. Lahar anu diutahkeun ku bituna Gunung Salak teh sawareh mah tamplok ka palebah leuweung Pajajaran. Sawatara pileuweungan geus kasaeur ku lahar anu ngagugunung, nepikeun ka lahan anu tadina leuweung gonggong Simagonggong teh dugul pisan beak ka akar-akarna. Didinya teh alam anu tadina leuweung geus robah jadi tegalan anu diwengku ku taneuh leutak anu kandelna ampir sadepa. Gunung Arubitu teh deui dibarengan kulini nepikeun ka aya bagian gunung anu beulah kabagi dua. Balukar tina musibat Gunung Bitu teh ekspedisi urang kumpeni dina nalungtik leuweung Pajajaran oge rada kaganggu. Loba bukti-bukti sajarah anu natrat di eta wewengkon kasaeur ku lahar anu kuduna bisa katalungtik kalawan lancar jadi rada bangkar. Malah dina tahun-tahun eta pamimpin ekspedisi oge diganti anu tadina dicekel ku Sersan Peter Secipio teh ayeuna mah diganti ku Panribek. Manehna jadi ketempuhan kudu muka leutak lahar anu nutupan tempat panalungtikan. Malah kusabab nampa pancen tambahan sarupa kitu. Ribek teh pamustungan mah make jeung menta upah. Cek manehna kusabab capek mindah-mindahkeun lahar anu geus nutupan ngamalirna walungan Cikeumeuh. Manehna menta upah lahan tanah Bojong Manggih jeung Bojong Gede di sisieun walungan Cisadane. Ingat ka palebah dinya Sanaya mah jadi inget deui kana polah-polah Cutak Tanjung Barat. Ceuk Sanaya dina jero hatena. Moal mah eta lahan tanah anu dipentak ku Panribek teh anu diduga ngandung logam mulia teh cenah. Sanaya inget deui kana kajadian olasan taun ka tukang harita teh Cutak Tanjung Barat sasa terbutan tanah nu aya di sisi Cisadane jeung Kijaya. Ari Cutak Tanjung Barat dinamakieuhkeun eta lahan teh leuwih bisa gawe bareng silih untungkeun jeung Panribek. Tapi lamun Panribek menta eta lahan mah secara resmi ka pamarentah Hindia Belanda, tangtuna oge Cutak Tanjung Barat teh ukur ngalamot curug. Mumusuhanana antara Kijaya jeung Cutak Tanjung Barat teh temah nama ukur merebutkeun paisan kosong dari isi nama direbut ku Panribek. Cek pamikir Sanaya. Pagawean Panribek teh nya pagawean Panribek di leuweung Pajajaran teh loba eureun jeung loba kaganggu kasugri. Anu jadi gangguan teh kusabab di mana-mana durder pasukan-pasukan rahayat anu baruntak ngelawan kumpeni. Pasukan rahayat anu aya di tatar priangan beuki dieu teh beuki wani bae dina ngalawan kumpeni. Anu ngalantarankeun beuki wani kusabab salian ti kasangsaraan rahayat beuki parna. Oge alatan ti wewengkon Pajampangan muncul inohong pajuang anu sanggup ngahimpun pasukan anu jumlahna kawilang rohaka. Eta inohong teh katelahna Kanjeng Haji Prawatasari. Sanaya nyaho ku ngaran inyana oge nya sanaya nyaho kangaran inyana oge dumeh bae tepung jeung balad Ki Manggala anu anyaran mulang ti Cimahpar. Harita samemeh beledug bitu Gunung Salak balad Ki Manggala teh geus tatentatan rek ngalurug pasukan
Maksud derek ngarurug parung angsana lembur tempat Kimas Tanu bumen-bumen. Tapi tara rancang teh bolai ku sebab aya sawatara masalah. Masalah kahiji tang tubay gerakan Ki Manggala teh kaganggu alatan bituna Gunung Salak. Atuh masalah nu kadua cenah kaganggu dumeh poe harita Kimas Tanu teh rek ngahukum gantung Ki Soma. Salah mangsana saupama ngalurug parung angsana teh bareng jeung poean acara nibankeun hukuman ka Ki Soma. Sababina eta mangsa parung angsana pasti dijaga kekep ku pasukan kumpeni. Cek Ki Manggala harita ditempas ku sanaya. Nah kunaon atuh henteu sekalian bari ngerurug parung angsana teh bari ngajait nasibna Ki Soma. Teu sudi najis teuing aing mah, maka kudu susah-susah nulungan si Soma. Keun bae antap sina modar. Teu dihukum ku urang oge. Geuningan dihukum ku kumpeni eta si haram cadah teh. Omong Ki Manggala cumidu. Omongan Ki Manggala sarupa kieu teh sabenerna mah henteu nguntungkeun sanaya, sabab ari enas-enas nama sanaya teh kapan hayang ikhtiaran nulungan nasib Ki Soma sabab aya kepentingan pribadi. Kilang kitu ari sanaya mah harita teh henteu bisa ngomong nenaon. Dina sakalena kaboker yen manehna hayang nulungan Ki Soma oge tangtu bakal mebeut meulit ka dirina. Mun Ki Manggala nyahoan mah tada teuing nafsuna meureun. Boa kasial dituding jadi jalma hianat teh bakal kaalaman deui. Omong sanaya dina jero hatena. Basa manehna rek muru parung angsana sanggeus ninggalkeun Nyerodiah di lembur Bantar Jati. Nya maksudna di lembur Bantar Jati girang. Sanaya teh tepung deui jeung Ki Manggala. Ayo euy, urang ngarurug parung angsana teh. Cek Ki Manggala basa ningali sanaya siga nu rek gabung deui ka manehna. Ki Manggala mah moal ngajudi yen matak bisa tepung di jajalaneun anu sarua oge ku sabab sanaya teh rek ka parung angsana. Supaya henteu ngajudi kitu sanaya mah langsung bae tumanya. Nah geus aman kitu parung angsana ayeuna. Nah Ki Soma teh geus digantung kitu. Cenah rada nyelok. Lain geus aman. Malah mah parung angsana teh keur kacau deuleu. Tembal Ki Manggala. Ngadeng eta caritaan sanaya mah kerung halisna. Keur kacau pedah naon omongna. Da sia mah tara ngebandungan kajaan politik deuleu. Ki Manggala gegelendeng. Dengekeun sia. Ti Pajampangan aya inohong nu nelahna Kanjeng Haji Prawatasari. Anjeunna geus ngahimpun perjuangan rahayat pribumi. Kuyasana eta inohong sakumna rahayat di tatar priangan teh geus bisa ngahiji pikeun samiuk dina ngalawan kumpeni. Ayeuna sakur kumpeni anu mangkuk di Kampung Baru, parung angsana di Tangerang atawa di mana bae oge keur ti hot-hat ngajonan pasukan-pasukan rahayat anu keur baruntak. Cek Ki Manggala mane alewoh siga anu pangnyahoana. Meureun sahanteuna kumpeni teh keur tatahar-tatahar. Keur tatahar nyiapkeun pasukan. Lamun nya keur aya dina kaayaan kitu. Nah maka dirurug segala. Omong sanaya tumanya heran. Basa ditanya sarupa kitu giliran Ki Manggala anu ngarasa heran. Ari sia nyarita teh manila lieur kitu. Dengekeun tolol. Musuh teh ayeuna pan keur ti hot-hat. Nya. Heueuh meungpeung keur rampang-reumpeng kitu ku urang geuwat obrot. Mote burung beki gemper gerak. Ki Manggala bangun keheul da sanaya teh dianggap bodoh. Ari cek pamikir sanaya mah salah cenah. Itu keur tatan-tatan kalah dirurug meureun balad Ki Manggala teh kari di papague. Padahal cek pikirna ngalawan musuh mah mending di arah maranehna keur memejihna bongo. Tapi eta pamanggih teh ukur diomongkeun dina jero hatena. Da sanaya mah narah parearea omong jeung Ki Manggala. Tah ku sabab itu kerampang rempeng hayu urang obrot. Aing mah hayang geura jonghok teh jeung si Tanu Jiwa. Hayang geura modaran manehna. Ceuk Ki Manggala siga nu gemas mun geus nyaritakeun perkara Ki Mas Tanu teh.
Sanaya gawena teh ngahulang siga tinggar kalongeun malah mah bibirna karasa ngunyem cenah. Ki Mas Tanu ditempas ku Ki Manggala. Heueuh si Tanu jiwa teh urang podaran. Bejana eta mengkeluk teh ayeuna keur gempeureun kudu nunganana. Heueuh ku si kumpeni jahat teh. Si Tanu jiwa teh keur diancam-ancam. Lamun teu bisa newak inohong ti pajampangan anu nelahna Kanjeng Haji Prawatasari teh. Wande cenah manehna bakal dihukum pati teteh. Ngadenge kitu sanaya ka Cidaruwasinana. Baru Ki Mas Tanu terek dihukum pati. Ceuk sanaya turun hak reuwas. Heueuh deuleu. Kumaha? Nah bisa dihukum pati Ki Mas Tanu teh kitu. Ceuk sanaya deui. Kana kitu deuleu. Da aing mah geus bisa ngajudi. Sabenerna si Tanu jiwa teh manusa keuyeub apu. Taya kagadag teteh. Sakalina diserbu ge manehna pasti kaweur. Keun bae antep. Sina dihukum ka pati kudunungan anak. Tadi padaran ku aing nyameureun kudunungan anak. Keun sina karasaeun. Tah kitu nasibna jalma anu hianat mah. Ceuk Ki Manggala. Hianat? Hianat ka saha? Sanaya kerung halisna. Ka saha deui ari lain hianat ka kumpeni mah. Tembal Ki Manggala. Lamun ka kumpeni hianat, meureun ka urang mah ngabalad. Sanaya netep Ki Manggala. Ki Manggala nyegag. Sia mah hari nyarita teh. Henteu salawasna omongan dibulak-balik teh hartina bakal sabalikna deuleu. Si Tanu jiwa ngahianatkan kumpeni tacantang tuh hartina jadi bilu ka urang. Hianat teh cek urang kumpeni. Sabab si Tanu jiwa teh bisaeun newak pajuang. Jadi lain hartina rek bilu ka urang deuleu. Cenah nyeritana teh mani tarik jeung bedas da sanaya angger dianggap bodoh teu bisa milih-milih omongan. Sanaya henteu pati ngadenge caritaan Ki Manggala sabab jero hatena mah keur tungteng cacarita sorangan. Beja-beja ngeunaan Ki Mas Tanu keur diancam-ancam ku kumpeni teh kacidat narik ati sanaya. Kusabab Ki Manggala mah loba cacarita perkara ngararancang iraha-irahana ngobrot parung angsana. Atuh hulang-hulang nasanaya teh tepati ka Bandungan. Teng isuk teng pageto urang pasti bakal ngarurug parung angsana. Omong Ki Manggala ngeceskeun ka balad-baladna. Ngadenge caritaan Ki Manggala sanaya nya ari unggeuk mah tapi da hatena mah teu sapagodos jeung kahayang Ki Manggala. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, nya bae pagetona Ki Manggala teh ngeprit balad-baladna rek ngarurug parung angsana. Ngan sakitu salah saurang baladna anu diutus jadi mata-mata laporan yen pasukan kumpeni Samakta aya di tapel wates parung angsana. Ki Manggala angger rek ngarurug ka ditu. Balu karena sameme pasukan anjog ke tempat anu ditujul teh kumpeni geus ngelawan manten jauh di luar wates. Perang campuh antara pasukan kumpeni ngelawan baladna Ki Manggala lumangsung rame di tapel wates. Bedil ngelawan bedog jeung kolewang. Trang treng trong, trang treng trong, jeder, jeder, jeder. Aduh, au. Korban nyawa geus ting kudu peruk labuh boh ti pasukan kumpeni boh ti balad Ki Manggala. Anggota kumpeni anu teu kaburu ngusikeun mimis kana salobong bedil. Korban nyawa geus ting kudu peruk labuh boh ti pasukan kumpeni boh ti balad Ki Manggala kasugri pamirsa. Anggota kumpeni anu teu kaburu ngusikeun mimis kana salobong bedil. Karena tangtu kapihelaan dihembat ku bedog pon kitu deui sabalikna. Aya baladna Ki Manggala anu kakarang ngamang-ngamang bedogna geus ngajurah roh da ka badil manten. Ukur Ki Manggala jeung sawatara urang baladna anu wani nadah pelor ku harigu teh. Ki Manggala anu weduk anu awakna teu teurak ku bedog jeung ku pelor teh. Mungguh mani matak mawa gempeur keur kumpeni.
Iraku henteu geumpeur atuh ningali awak jalma teu raku bedil. Nanya kitu geuning awak dipake tameng keur nadah bedil mimis teh. Nya maguh teh keur nadah mimis bedil teh kudu ngagunakeun tanaga jero anu kacida gedena. Loba teuing ngagunakeun tanaga jero awak bakal babarian capek. Atuh pamustunganna ki manggala teh gawena ukur bisa nahan pelor dan lagu dipake narajang musuh mah tanagana beak manten. Atuh antukna ki manggala mah ukur jadi bebegi gue wungkul, ukur purah nyingsieunan musuh wungkul. Awak ngajega nangtang bedil tapi da ari ngalehkeun musuh mah deui teu kungsi. Sababnya kitu teh meureun tanaga pikeun ngobrot musuh teh geus beak manten dipake nadah mimis bedil teh. Sanaya oge ku guruna baheula kungsi dibere nyaho yen tanaga jero teh ulah sagawayah jeung ulah sakama-kama dipake da balukarna kurang hade. Ceuk guruna harita, tanaga jero anu aya dina awak sia teh bisa dipake ngancurkeun batu sagede munding. Tapi eta teh tanaga satauneun mun ku sia dipake sailaharna mah cenah. Atuh dumasar kana eta papagah guruna ari sanaya mah dina bitotaman yang haripan balad kumpeni teh henteu olo-olo. Abongkeun bisa nahan bedil hantam wae harigu teh dijieun tameng karipuh-ripuh ceuk sanaya. Mematak dina ngalawan kumpeni oge sanaya mah ukur gelut kitu we. Da urang kumpeni mah awakna bolos terong teu eusian. Nah make dilawan ku eusi pokna. Dar-der-dor sora bedil ting cariut dipake ngabdilan manehna ku sanaya mah tadi takwi sumawana make ditadah ku hariguna supaya salamet mati batan dipapagu harigunya mending nyingcat we. Awak sanaya babali cetan nyingcat ka kenca gila kakatuhu waktu katenjo kumpeni beakeun mimis sanaya magewat maledog ku batu karikil. Oh, eta anggota kumpeni teh ngajol sabab angeunnakeun aku karikil meuning nanggal pisan. Sabubuhan kumpeni ngobrol sanaya bari ngabar-ngabar gobang malah teu kungsi lila sanaya aya di tengah kepungan. Waktu gobang ting solodor di saban mazhab ku sanaya teh henteu ditakis tapi mah namah ngadon ngajeleng ka luhur. Clo. Awak sanaya manis siga nu enteng yang cele dina dahan kai. Balad kumpeni ranggah tanggah bari semu bingung sebab maranehna mah teu bisa nurutan kawasanaya. Atuh balukarna kumpeni teh gawena teh ngan ngendek-ngendek dahan kai we. Meureun sugan jeung sugan awak sanaya teh ti kosewat terus labu. Mun labu kahandap kari dipapagu congo gobang kitu meureun anu diarep-arep ku kumpeni teh. Basa keur yang cele dina dahan sanaya teh ngagebeg lain bobohongan sabab dina dahan teh aya sosoehan baju nyisunia. Basa dina dahan tangkal nyampai sosoehan baju nyisunia sakedapan mah lat sanaya teh poho yen manehna teh keur di tempat pertempuran. Dumatak balukarna basa aya sora bedil ngajelader teh manehna mah henteu kaburu nyingcat atuh sabatae tak-tak narada kabeunangan. Celedor. Kana leungeun kenca aya nu tiis nyurulung basa ditingali teh tetela getih. Tak kenca sanaya kasipat ku mimis bedil nepikeun ka tatu. Eta bedil anu geus ngarahetan taknakna teh sasat ngingetan yen dirina teh keur aya di tempat begalan pati. Ari geus sadar kitu mah ngan gajleng maehna teh turun deui kituna teh bari nguwak ngawikeun regang kai anu cek keneh didudut dina dahana. Ciregang kai teh dibubat babitkeun saban nu kababuk saban ngagoak nyerieun. Urang kumpeni ting jarete ting araduh bari awakna bol-boran getih sebab regang kai anu dicekel ku anu ahli namah bisa robah jadi pakarang seukeut anu matak bahaya kana nyawa. Ngan untungna sanaya mah lain rek niat maehan musuh kekituan teh hayang lepas dina kepungan we sabab ari kepungan geus muka mah ngan gajleng maehna teh kabur ngajauhan pangperangan. Bari ngeupul sosoehan pakaian nyisunia sanaya leumpat ka tebeh wetan. Lumpatna ge muru ka bagian leuweung Pajajaran anu teu kungsi kaleled ku lahar Gunung Salak. Dumatak langsung muru ka wewengkon leuweung kusabab geus bisa ngajudi. Ki jurang arong teh tangtu aya di eta lelewek. Ngan kusabab sanaya nyaho yen eta mangkluk tara aya di tempat caang ki jurang rong anu geus nyiwat nyisunya teh tangtu nyumput di jero leuweung anu meredong anu sakirana eueuh cahaya panon poe asuk. Tempat samodel kitu di leuweung Pajajaran mah geus moal
mual salah pernah nate dipusir karaton Pakuan. Ari geus inget kadinya mah untung atuh ngan biur bae sanaya teh ngagunakeun ilmu pucang mesat. Belesat sawatara anggota kumpeni anu parang mireungeuh teh meuni kageteun pisan sabab kahareupeunana ujug-ujug aya cahaya ngabalesat. Geus jauh maka tembong sakila teh eta cahaya anu ngabalesat teh sabenerna mah awak sanaya nu keur lumpat. Ngan ku gancang-gancangna anu lumpat anu ceuk keneh kabing reungeuh teh sakur kalangkangna ngajorela. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.